Assalamualaikum dulur salam burbarea salam dunya. Tepang deh sarang tata dan demi harja anu beris ngaduikeun dongeng Sunda. Judulna Kawin Kadukun bagian ke-7 karya Kak Sukarna. Mangga baraya Wilujeng Ngabandungan. Palebah sekolah andir, Neng Sumirah ngareret ketebeh kaler. Breh lapang banu diriung ku pasawahan, kebon awi tingrung gunuk, rajeg tangka kalapana, sluk-slok suhunan imahna. Itu tuh meureun bumi na mulyana teh, ceg gerentes hatena. Barang tepi ka Cijerah, reg delman teh eureun, jut Neng Sumirah turun bari creng mayar ka kusir. Tidinya ngajugjug ka hiji imah sarta pupuntenan. Sababaraha kali Neng Sumirah nyebut punten, tapi teu jero teh anu nembalan. Bari jeung rada keuheuh terus pantona diketrokan. Kakara pantot teh dibuka ku hiji awewe kaosan hudang gering, da lempangna rumanggieung. "Geuning Eneng, mangga linggih," cek pribumi. "Mangga," jawab Neng Sumirah, bus ka jero gek diuk sarta rurat reret. "Pun biang menuju derep," omong pribumi. "Ari abdi udur tos dirusasi, atuh teu tiasa didamel da ngaringkuk bae. Rumawi abdi teu asa nyetorkeun artos sewaan, da puguhkeun da ge teu aya. Naon panyawatna teh? Baluas Neng kawitna mah." "Baluas kumaha?" Neng Sumirah panasaran. Derek-dek pribumi ngadongengkeun lalampahanana yen geus ngabogaan kabogoh kadua lalaki. Nu saurang ngaranna Dahlan, nu saurang deui Mulyana. Neng Sumirah ngaranjug ngarenge kecap Mulyana teh. Atuh beuki madep wae ngadengekeun dongeng teh. Dina palebah Mulyana namplokeun kanyaahna ka Nyi Mariah, Neng Sumirah awakna ngadegdeg bakat tingku panas. Ari waktu Mulyana ambek dina wayang ka Ki Dahlan, Neng Sumirah semumuh puas bohongan cenah Mulyana nyolewedor ti manehna. Tapi waktu rek garlut mesat pakarang mah, Neng Sumirah oge pias da hariwangeun. Komo dina waktu Nyi Mariah milih hiji ti antara dua lalaki mah, hate Neng Sumirah ratug. Dina waktu ngadenge pamilih Nyi Mariah ragrag ka Mulyana, keleper bibir Neng Sumirah ngeleper. Teu kaampeuh cipanonna nyurucud. Malah lain Neng Sumirah wae nujuuk cipanon teh. Nyi Mariah oge ngagukuk ceurik. Mana horeng Nyi Mariah urut bebeureuh Mulyana nu ngadongeng teh. Anggapanana Nyi Mariah, pangna Neng Sumirah cerik teh karunyeun ka manehna. Padahal sanyana mah reum bae cimata teh lantaran kabogoh direbut batur. Teu lila Nyi Mariah rada leler cerikna, ku Neng Sumirah gancang ditanya deui. "Atuh lain buru-buru Mulyana teh wartosan. Piraha kusugan ari apalin urang udur mah manehna teu nulungan." Nu ditanya kalah beuki rosa cerikna, sabab bikeun Nyi Mariah mah lebah dinya teh teu kuat ngadongengkeunana. Ari Neng Sumirah beuki ngalelekan bae ka Nyi Mariah teh, sabab cek pikiranna buah Mulyana meunang cocoba, da ku Nyi Mariah dijeng cerikan bae. "Ari Mulyana teu terangeun yen urang udur," cek Neng Sumirah. Barabat deui Nyi Mariah ngadongengkeun laku lampahna nu kasorang ku manehna, bari mindeng eureun da kapegat ku inghak-inghakan. Ku Neng Sumirah di Bandungan sregep pisan. Dina palebah Mulyana nolak kana pemilih Nyi Mariah, Neng Sumirah narik napas bakat ku atoh. "Nuhun Gusti," cek gerentes hatena. Tapi ari lebah Nyi Mariah disebut tukang ngamainkeun lalaki mah, Neng Sumirah oge milu sedih da puguh papada awewe. Anu pang sedihna ngadenge Mulyana gering nu lilana taun-taun diantep ku hiji istri geulis anak nu beunghar. Neng Sumirah nepi ka peureum bari sasambat jeroning hate. "Hampura engkang, abdi hampura. Teh rumaos abdi kumaha wantun ngaheureuikeun diri engkang." Nyi Mariah olohok, hatena teu ngarti ku tingkah pola Neng Sumirah, kawas anu katularan panyakit jiga manehna. "Neng, ieu Neng." Neng Sumirah ngorejat reuwas sarta nanya. "Aya naon?" omongna. "Teu aya naon. Eta we beda abdi ngadongeng teh parantos tamat," jawab Nyi Mariah. "Ari Mulyana diwangkit harita tos dongkap deui ka dieu tanapi teu acan."
Ih ari eneng, bujang-bujang sumping ka dieu malah didamelna oge liren. Atuh abdi teh teu tiasa tepang deui. Kumaha pikarepeun ece ayeuna kamulyana teh? Cek Neng Sumirah ngajugjugan hate Nyi Maria. Ah abdi maneng, da puguh ngaraos lepat. Kantun hate we beuki tunggara. Kadung kabina-bina teu satia ka manehna. Untung temen nu gaduh salaki kamulyana maneng. Jamina bageur, soleh, sarta sederhana, tapi tegas. Malah seumur wawuh abdi mah can ngaraos pantel-antel acan. Cek Nyi Maria bari malaweung bangun kacida pisan handeuleunana. Handeul pedah teu kantos paantel panginten. Ari serat-serat anu timulyana area keneh? Cek Neng Sumirah. Kantenan aya mah malah serat anu tikang dahalan oge area keneh. Teu kaabotan kinten-kintenna upami abdi ningali. Mangga upami kersa ngaos mah kiantosan sakedapnya urang candak heula. Cek Nyi Maria bari asup ka kamarna nyokot surat. Eta surat-surat song dibikeun ka Neng Sumirah. Ku Neng Sumirah ditampanan serta terus dibukaan dibacaan hiji-hiji. Puguh we sakumna eta isi surat karasana nusuk pisan kana hatena. Da puguh surat keur kabogoh. Ari tamat bawa ku Neng Sumirah nanya. Upami ieu sadayana serat ku abdi disuhunkeun kumaha? Dipasikeun teu kinten-kintenna. Nyi Maria kacida heraneunana kana eta pamenta teh. Nah kanggo naon ari eneng? Omongna. Ih ari ece, pan abdi oge sami bae daripada istri. Jadi peryogi gaduh pangalaman. Mun sadayana istirahat dipasikeun, bade dianggo picontoheun ku abdi. Cek Neng Sumirah api-api. Upami kitu mah manggawe candak, ece oge teu kaabotan. Cece, ku dipasikeunana ieu serat, pikeun abdi mah asa dipasihan jimat. Mudah-mudahan ieu serat sadayana sing jadi padoman hirup kanggo abdi. Etang-etang pamulang tarima ti abdi, cece teu kedah mayar sewa anu nunggak 3 sasi. Sareng ieu artos lumayan kanggo lalandong, oge kaperluan sadidinten sajroning cece teu damang. Cek Neng Sumirah bari ngasongkeun duit. Ku Nyi Maria ditampanan bari nyebut nuhun sababaraha kali. Keur susah aya nu nulung, puguh we asa ditumbuh hirup. Ari Neng Sumirah harita keneh amitan rek balik. Geus beurang teuing cenah bisi kolotna arep-arepeun. Padahal nu sanyana mah rek nepungan kamulyana. Pedah poe harita teh pikeun manehna mah aya kabebasan. Katurug-turug geus sono deui lantaran geus aya tauna teu papanggih. Kaparengan deui. Ari hal teh ka jalan gede, geuleyeung aya sado ngaliwat, atuh teu dilanungguan. Eta sado dipegat selak manehna tumpak. Barang geus ngaliwat warung muncang, sado dieureunkeun jut manehna turun, cereng mayar ka kusir. Tidinya leumpang bae ngajugjug kampung babakan da teu pati jauh. Ari nepi kaparengan loba barudak keur arulin, terus kumanehna ditanya. Jang, ari bumina Kang Mulyana palih mana nya? Tu itu nu tepasna nganggo wide, jawab budak teh. Neng Sumirah guragi rumuru ka eta imah. Barang nepi terus pupuntenan. Ti jero norojol budak awewe bari nanya. Padeka saha? Dupi Mulyana aya nyai? Jawab Neng Sumirah. Teu aya Kang Emul mah nuju ka Garut. Upama ibuna mah aya nuju nutu. Cing pangwartosankeun aya tamu gitu. Mangga antosan be atunya dilebet da moal lami. Ku abdi bade disusulan. Jawab budak awewe teh. Neng Sumirah bus ka jero, ari ngareret di juru tepas aya meja leutik, anu korsina tina kai, gek manehna diuk. Ari budak teh ngaleos indit rek nyusulan uwana. Sajroning nungguan Neng Sumirah pangangguran mukaan buku nu aya dina luhureun meja. Kacida Neng Sumirah ngagebegna barang maca eta buku teh. Lantaran eusina mangrupa catatan sapopoena, anu pinuh ku lalakon manehanana. Eta buku dibaca imut pisan. Hate Neng Sumirah ngarakacak kagagas ku lalakon mulyana anu matak pikawatireun. Ari catatan nu pangakhirna mah teu wudu matak ngeleper, da puguh mangrupa hiji surat keur manehna, cigana henteu kabikeun. Anu unina saperti ieu. Kahatur Neng Sumirah di bumi sareng hormat. Neng, anggap we serat tingkang teh kalakai murag. Da teu benten tidang daunan anu rabul marurag payuneun urang basa ngedalkeun janji teh di kebon raja. Keur mucuk mah manis siga ngahiji sareng piregangeun teh.
Geus ngora katawis aya garis pamisahna, komo nyedekah kolot mah gentos rupi asal hejo jadi koneng, sarta ngarang-rangan antuk remah murag kumaneh. Kuregangna kudahana, komo deui ku tangkalna, teu ditarik teu ditakon. Engkang oge ayeuna mah tos mangrupi kalakai, da koneng teu ditarik teu ditakon. Atuh kapaksa engkang teh murag kumaneh. Mung tiasa nyuara bae sakedik, ti ayeuna hubungan urang putus. Hapunten bilih aya kalepatan, hormatna ti engkang pun mulyana. Nyurutsudna Cipanon nu nyaksikan kana buku Neng Sumirah teu karasaeun. Apal-apal teh geus ngagebleg we mangsina muntah. Neng Sumirah nyokot patlot nu nyampak di dinya. Gutrut manehna nulis dina buku mulyana. Mani rada lilinieun nulisna oge. Cag baraya dui kadieu heula dongeng Sunda anu judulna Kawin Kadukun bagian ka-7 karya Kak Sukarna. Insyaallah urang baris tepang deui dina bagian anu salajengna. Hatur nuhun kana perhatosanana. Tata dan Miharja pamit permios.